Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa duryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, nukusun kurinditi hormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, keluarga besar masyarakat kampung Cisolong, ngarana Cisolong Tengah, keluarga besar DKM Masjid Nabi Al-Muqsin, anu jadi sabab, anu jadi wasilah Si Asep Mubarak bisa silaturahmi dina peuting ieu. Hakikat izin Allah, wasilah sababiyah aya perjuangan jeung pengorbanan para panitia berikut masyarakat Cisolong Tengah. Eta proses moal ngawujud hiji cita-cita lamun teu ngaliwatan heula perjuangan jeung pengorbanan. Leres aya proses heula wasilah sababiyah. Naon perjuanganna Asep? Geus kepel ya panitia nyirian tanggal geus sakawin. Daftarna kukumpulna, bayangkeun panitia ngumpulkeun bekal satahun yang lain
eta perjuangan disusul ku pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Bener? Harta dikorbankan, bukti katingali panggung, tenda, sound system, kameramen. Ieu lain nu panitia lain nu batur. Kok dipakai di dieu dibayar make harta di panitia duit. Bener? Tenaga dikorbankan. Kula nyaksian para panitia masyarakat di Solong Tengah hayang gebiar tabligh akbar ningalikeun kadeudeung kacinta ka Kangjeng Nabi teu mikirkeun kacapek. Nyadiakeun tempat, masang panggung, bebenah ieu tempat, bahkan pawei abring-abringan. Aing geura lajo tadi isu nonton ngaliwat. Tenaga dikorbankan, can ngejo beri can kedel kau yang kejo nih. Di mana itu tempatnya kejo? Ayah, awas ulah nyebut aing leuleus saya gitu. Ibu-ibu miluan masak bener. Tenaga dikorbankan, pikiran dikorbankan, sieun teu jadi. Sabab trauma. Geus 2 tahun nganggur gara-gara si goblok corona eta. Atuh tegoran kasararea eta malin sa Indonesia, sadunia termasuk Mekah Madinah kena imbasna. 2 tahun ke belakang rukun Islam ngurangan hiji, ibadah haji jadi eueuh. Ya Allah, kabeh ngabagean akibat dampakna kulahirna neng corona. Nu gawe ulah, nu dagang riweung, nu bisnis teu meunang cukup di rumah saja. Ulah keluar, bener teu? Tapi ka kiai ka babawa milu nganggur. Oh, apa yang 1 tahun nganggur ho? 2021 2020 kamari aing kuru awal. Atuh ayeuna mah geus mulu dan aing gendut deui. Tiap nu telepon lain daftar ngabatalkeun bae. Ya Allah. Untung aya syariat dan diwajibkeun ku Allah ikhtiar, hasil jeung henteu pasrahkeun ka Allah. Aya ikhtiarna. Jaga jarak lah. Bener teh? Da gua lagi boga babaturan di petugas Covid. Sok ngilingan unggal waktu orang Banten. Hei buludan di Bantennya. Oh. Sok sanajan geus rada normal ayeuna tetep bae ikhtiar mah kudu naon? Protokol kesehatan jadi. Naon-naon mencuci tangan. Geus tadi dar pada ini. Pan rumah leung heula tadi. Jaga jarak kedua. Aing mah ceramah jaga jarak. Dan pernah aing ceramah tonggong ini. Wah iya seberapa meter mau? Nukan tilu masker kiai, ya iyalah. Di jalan mah dipakai masker aja dibawa. Ceramah mah kagok kayak ngomong pakai masker. Yang beda aing masker nah menangieun pamajikan. Atuh pamajikan aing mah setia. Kak, lamun pakai masker ulah beli di toko. Enggeus, nun neng bae menangieun neng. Mana? Iya dipakena adem ngeunah. Ye, utang pamajikan digunting sabun. Dijieun masker. Dipake lagi adem eta mah. Lamun geus make eta nya geura balik bae. Sok bapak-bapak ke balik meludan, nyakeun masker deui mah. Utang pamajikan betul dicuci 3 bulan. Kalau dipake modal, virus naleuwih corona itu jadi bagus. Eta sakadar ikhtiar tapi kabeh hakikat dikendalikeun ku Allah Subhanahu. Ikhtiarna wajib, hasil jadi teu pasrahkeun ka Gusti Allah. Alhamdulillah ayeuna pasca normal lainna teh. Mudah-mudahan kumuludan justru sing jadi ubar, amin. Ku ngagungkeun Nabi Allah nurunkeun rahmat jeung magfirah barokah ka urang. Balahi musibah wabah sing dijauhkeun di urang.
khusus yang para panitia, khusus yang orang di Solong Tengah, khususnya di jangnu hadir dina peti ieu sing dijaga diraksa ku Allah tina balahi, tina musibah, tina wabah, diselamatkan orang dunia akhirat. Amin. Segala rupa pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Ulah ngarasa ragu nugas dikorbankan ke urang, disodakokeun, diinfakkeun jang buludan ieu mantak urangan kana harta. Justru janji Nabi istanzilur rizki bis sadaqah, ondang rizki Allah make sedekah. Aya nuzulur rizki bis sadaqah, turunkan rizki Allah melalui sedekah. Epanan ku sedekah. Maka harus dikorbankan ku ibu ku bapak jang buludan, insyaallah jadi umpan Allah nurunkan rizki jang urang dia. Amin. Usahana, dagangna, bisnisna, nu jadi karyawan, nu ngojekna, nu nyupiranana, nu tanina, nu nyawahna, mudah-mudahan si leuwih dibarokahkeun ku Allah subhanahu. Nu daragangna mudah-mudahan si leuwih dimakmurkeun, diberkahkeun. Amin. Jang bekal ibadah. Eueuh tujuanna jang bekal. Makanya Nabi ngabejaan di dina hadisna, mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang, justru bakal ditambah ku Allah. Amin. Ya Allah ya Rabban. Dilusus tokoh masyarakat setempat kersana Kak Haji Atmawijaya sebagai tokoh di dia atau sebagai turiyah di almarhumlah almarhum Abah Haji Arif. Oke Kak Haji alhamdulillah turiyah nakara rumpul di dia ku misadayana anu geus jadi wasilah kula bisa hadir sababiah kula bisa hadir ka dieu. Da penting urang mah ngagunakeun wasilah bener teu? Penting urang mah ku syariat bener teu? Leres teu? Daya penting silaturahmi jadi wasilah Allah nurunkan rahmat ka urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Doakeun bae ya keluarga besar almarhum almarhumlah Abah Haji Arif, turunan-turunan sing sarore soleha, arusaha sing leuwih barokah yang bakal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Oke para tokoh-tokoh sadayana anu teu bisa diwinci hiji-hijina. Alhamdulillah kula ge pangijeun dulur jeung kasuha. Kaget tadi kapila datang ke Suha. Baheula mah gondrong jabri teh tadi geus dicukur. Jadi pindah ka aing bukna teh. Ada panjang. Doakeun sing soleh. Amin gitu. Jangan dong wae. Ngadoakeun halus teh amin. Tadi telat. Doakeun para tokoh-tokoh itu, tokoh pemuda nanti sing saroleh sadayana. Amin. Bilusus para ahli ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana bisa minafati dahablah mubarakah. Nu kalintang kusim kuring hormat. Urang doakeun para ulama, para kiai sing diparanjangkeun umurna, sing diberkahkeun ilmuna, disarolehkeun turunan-turunanana. Oke mudah-mudahan sing mampu teruskeun perjuangan-perjuanganna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI, Polri, kersana Palurah, beserta jajaranana anu kamari pangirapan geus ngalaksanakeun pesta demokrasi. Mudah-mudahan diterima kurang sadayana. Saya mentor pilih sahabae, mudah-mudahan bisa jadi pemimpin anu amanah, anu nyaah deudeuh ka masyarakatna. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ipaimang orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugia tetap salalawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'un tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin, kepada pengikutna, khusus orang wahati di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masih kenging syafa'atul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kayak dia aya baligo ngejeblang bender baligo nu ngajeblang na panggung lain ngan sakadar hiasan dinding panggung lain. Dan teu make baligo gitu masalah.
Tapi kunaon panitia nyetak baligo ditempel kena panggung secara tidak langsung panitia mere pesen kasih Asep Mubarok. Hei Asep Mubarok, ulah tatanya ka kula acarana tah alamatna aya geus ditulis dina panggung, geus dicetak, baca beku sia. Ceuk panitia gitu. Makanya panitia nyin jasa ka kula. Jasana naon? Geus teu kudu tatanya deui dijieun ngajeblak aya. Oh iya acarana, oh iya. Kampungna, oh iya temana ada di tertulis. Maka kula kudu bayar jasa. Panitia geus nyieun jasa ka kula nyieun jasa ka panitia. Kumaha cara ngabalas jasa? Keun teu dijelaskeun ke atuh pangmacakeun ameh bungaheun. Cek panitia teu mubadir aing nyetak baligo ternyata dihargai. Ya iyalah. Belajar jadi orang baik. Bagaimana orang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul? Si bisa nyin jasa ka batur, ulah pintar ngadahar jasa batur. Bener? Ayo orang belajar ngabayar jasa. Orang baca di dia ayat kalimat memperingati dan memeriahkan Maulid Nabi Muhammad SAW 3 November 2021, 27 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Tema jangan hilangkan tradisi dan budaya Maulid Nabi di tanah Banten. Qori Internasional Al-Ustaz Haji Fikri Abdullah Fikri Jambi Mubalik. Ada pemain batu. Bo. Jadi ayat kalimat memperingati memilu baik. Rajaban memilu, Namuludan memilu. Rajaban memperingati Isra Mi'raj. Bulan Maulid memperingati Maulid Nabi. Bulan Muharram memperingati Tahun Baru Islam. Bulan Ramadan memperingati Nuzulul Quran. Memperingati memilu baik. Berarti kalimat memperingati bukan kalimat sembarangan. Kalimat memperingati buaya makna. Naon makna memperingati ayat 3 hiji. Makna memperingati ayat nu diingat-ingat 2. Makna memperingati ayat nu diingetan 3. Makna memperingati ayat nu boga ingetan. Hiji. Makna memperingati ayat nu diingat-ingat. Saha nu diingat-ingat? Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah keimanan jeung kacinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya urang mampu nyontoh menteladani akhlak mulyana Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya urang diingat-ingat ku Nabi engke di yaumil mahsyar. Amin. Supaya menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad. 2. Nah mana memperingati aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halaladir. Nah urang mah kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jalma pohoan. Bener? Memeh corona aya muludan diri sok aya. Kiai ngabahas naon? Poho kitu geus. Geus 2 tahun teu muludan. Pohoan. Makanya tahun ayeuna geus normal muludan deui sabab nu tahun baheula pohoan. Tereh pinter nanti. Lumayan boga dalil goler. Bisi di dieu nyelap anu anti muludan ngaharamkeun muludan nanya di jalan. Bu, kamarana ngabri muludan. Beuki keneh muludan, beuki. Naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enak. Ya iyalah. Jangan gitu mah tong ngadu dalil ke bau sungut, bener kan? Ya kan sok aya wae nu ngaharam-haramkeun muludan bener. Bener enggak? Padahal cukuran teu beuki mah cicing bae, tolong menghargai perbedaan, betul? Urang nu beuki muludan tilok ngahina kan teu beuki, tapi nu teu beuki muludan ngahinaan bae kan muludan. Loba ceramahna na YouTube ngaharam-haramkeun muludan. Cek urang ulah kitu, itu beuki mah cicing. Tetap jaga persatuan, tetap jaga silaturahmi. Silahkan beda pendapat, tolong menghargai perbedaan. Leres kan? Yang orang gak dihina, wae mah mau cicing. Bener? Kurang jawab. Ulah di Banten, di Karawang, di Cikampek nyelap, no gitu aja. Kaji reka mana? Muludan. Oh, tiri itu nak kaji.
Wani eta jelema ngomong gitu. Ngomong aja dia. Nya buluda da utir itu lah kan. Aisyah ira hati itu. Pusing aja gitu. Maksudna naon Kang Haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya buluda da utir itu lah Kang Haji. Lain nanya siana ira hati itu. Panggih jeung sa sia di ditu, mawa naon sia di ditu, iraha sia rek di ditu deui. Teh jelema mikir lieur di ditu. Kok Kang Haji jadi kitu, bongana sia kitu. Atuh lamun embung di kitu-kitu, nya ulah kitu. Tah. Gitu. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih. Makanya orang dia ulah gitu. Lah gitu. Ya Allah, nah nanti ada watir itu, aku siap ira hati itu. Sekali itu gitu. Lamun can begitu cicing, tolong mampu saling menghargai, betul. Nah dari hati peringatan memperingati ayanu boga ingatan. Saha nu boga ingatan para panitia nu ngayakeun acara tandana para panitia masih keneh boga ingatan. Ingat karena jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad. Hakikat Allah menurunkan Islam ke negara orang, tapi sababiyah wasilah aya nu memperjuangkeun eta Islam supaya nyebar ke seluruh dunia termasuk ke negara orang. Saha perjuangan Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad. Syariat lamun eueuh perjuangan Nabi moal nyampe. Jujur, puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan. Inilah yang kita peringati kelahirannya adalah panglima perang sejati, jenderal sejati. Puluhan kali perang selalu memimpin. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Sabab lamun perang Rasul selalu di depan. Jangan eta perang Rasulullah supaya Islam nyebar ke seluruh dunia sampailah ke Cisolong Tengah. Alhamdulillah. Berarti jasa Kangjeng Nabi, bener kan? Wajar setahun sekali diperingati, diagungkan maulidna. Sabab nu diperingati kurang hiji-hijina jalma anu kacida gede jasana ka umat Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ini yang kita peringati, manusia yang paling besar jasanya untuk kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi asal memperingati teh urang naon cenah hiji aya nu diinget-inget nyaeta Kangjeng. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah iman, tambah cinta ka Kangjeng. Jujur, lamun teu cinta ka Nabi panitia moal ngayakeun kikieuan, bener teu? Jujur, lamun teu cinta ka Nabi ibu bapak santri para pemuda moal kadarieun. Gara-gara cinta ka Nabi rela lempang jauh-jauh ka dieu, bener? Mudah-mudahan cinta kita dibalas dengan syafaatnya, amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan hanya sekedar I love you, tapi kudu aya tanda you love me. Hasilna yap milu memilu bae. Hayang mimilu jeung Nabi hayang. Buktikan cintanya. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Cici sapoe aing ngapalkeun eta. Ya inilah buktinya cinta. Jujur dan cek nafsu memening di imah gitu. Bapak hidup ka dia ibu bapak perang di hati ya nafsu jeung cinta. Cek nafsu mereka mana? Cinta ngajawab muludan. Cek nafsu ulah jalan poe nafsu nyingsieunan cinta kajawab teu bae poe oge sabab baterai geus picas. Nafsu ngahalangan deui sinetron keur ramena ayeuna si Andin keur rame cinta kajawab sinetron isukan aya deui. Tapi jeung muludan tahun hareup cantang tuh umur aing pangi jeung muludan tahun hareup mengpeung aya umur keneh penting ieu tetap arek muludan.
hebat itu cinta. Nafsu ngahalangan deui bisi hujan musim hujan aja mending cicing deui mah cinta ngajawab keun bae hujan oge sabab mawa payung. Nafsu ngahalangan deui lapar mending cicing deui mah lapar tinggal ka dapur. Cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo. Oh ayah tenang ya. Nafsu ngahalangan deui tunduh mending sare di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun sare na jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake bae ku si eta. Eta mah tiap ngaji sare bae. Kenai bisa nulis sare ulah dihudak ulah. Kenai. Berarti niat kerjanya dua. Hiji niat tolak ilmu, kedua niat ngapalkeun sare. Sabab di imam hese apalna. Lamun di pengajian cepet apal kana sare, asal neuleut tembok, asal neuleut tiang, sok hayang nyenderkeun tonggong. Sabab lamun tonggong geus aya penjalandean, ngeunah ngatur strategi pikeun nilepkeun hulu. Tak. Lamun hulu geus nilep kadituna ngeunah ngapalkeun tasrif dah daro yudah diru dah diruan. Ya Allah bo bahkan ulama resep lamun kula ceramah nu hadir kabeh salare. Oh berarti kula balik pikan nyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Panitia sare bahaya aing jalan berkata ing kamana. Oh aya geus aya di bae. Da panitia bayana ulah sare. Cinta menjadi dasar bisa ngariung urang di dieu, mudah-mudahan dibayar ku syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nambah ka cinta urang ka Nabi. Bu, urang kuatan heula keimanan jeung akidah urang. Pandide aya teh mah ulah nepi ka dileungitkeun tradisi jeung budaya Maulid Nabi. Ieu teh mah simpel tapi eusina jero. Memperingati Maulid Nabi bukan hanya sekedar budaya tapi kegiatannya punya nilai ibadah. Betul. Ibadah naon ghair mahdoh. Non ibadah ghair mahdoh muta'alliqun bil makhluk, hiji pagawean anu mantak ngadatangkeun ridho Allah ngan berhubungan heula jeung manusia jeung hakul adami. Di antarana naon? Sedekah, silaturahmi, ieu nilai ibadah. Sedangkan sedekah, silaturahmi dititah ku Allah, dititah ku Kanjeng, berarti boga nilai ibadah ghair mahdoh. Nu tadina jauh jadi deukeut, nu tadina teu wauh jadi wauh amprok, bener teh? Ieu nilaina sing nambah duduluran bahkan pageurkeun ku urang Cisolong Tengah. Tema jeung moto orang Cisolong Tengah, dulur 1000 seutik teuing, musuh hiji loba teuing. Nikmat lamun hirup kitu, bener teh? Yo, urang kuatan akidah, ulah ngalihirkeun tradisi. Tapi kan anu ngabidahkeun keneh hase perayaanana. Bahkan tetanggung cenah bid'ahna dolalah sesat perayaan Maulid. Bo, nu nempel Pak karena muludan aya peringatan aya perayaan. Eta dua kalimat berbeda. Berbeda kumaha sih? Perayaan jeung peringatan beda. Setiap perayaan jerona aya peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Aya peringatan wungkul teu pakai perayaan. Jadi contoh kiai beres sholat isya ngajak ke jamaah, hei makmum jamaah ulah wakabarari ka imah baturan heula kula di masjid 10 menit. Aya non kiai kula rek macakeun tarikh kelahiran Nabi, niat memperingati Maulid Nabi, beres tutup doa bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Kudu ripuh memoa tenda ka jero masjid ke heureum. Itu peringatan saja bisa. Sedangkan macakeun tarikh kelahiran Nabi tidak bid'ah. Sebab sudah ada di zaman Nabi. Nabi mah tiap minggu, tiap Senin
lamun kumpul jeung sahabat selalu menceritakan tentang kejadian kelahirannya. Kenapa? Karena sahabat anu menta. Cek Nabi teu bosen anjeun sahabat ngadengekeun cerita kelahiran kaula. Henteu Gusti, justru hayang tambah keimanan ka cinta abdi ka salira. Kitu. Bahkan hebatna maulid Nabi, Nabi can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu luar biasa muludan. Nabi can lahir tapi geus anu memperingati bakal lahir Nabi. Lamun dina film tanpa di shooting ujung juga aya filmna. Pan biasa mah shooting heula ka aya film, ieu mah tanpa di shooting film aya. Nabi can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu luar biasa Kangjeng Nabi. Subhanallah. Atuh wajarlah urang memperingati, betul. Sabab jalmi paling sempurna. Ari perayaanana set doang kieu geus aya ti Nabi encan. Nabi can pernah ngarayakeun maulidna. Make tenda, make panggung, sound system, kameramen can. Logika sejarah bae, atuh Nabi rek nyewa tenda ka mana? Can aya sewaan. Jelas sejarah mencatat selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat tahun 633 Masehi, can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 poe. Wafat di tahun 13 Hijriah, Abu Bakar Siddiq can aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu. Naik Umar bin Khattab jadi khalifah 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupna can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Kabur wafat Umar bin Khattab maut di tahun 23 Hijriah. Tragedi mengenaskan. Ketika Umar bin Khattab keur salat di Masjid Madinah, datanglah penyelundup kafir Palestina asup ka masjid, ditusuk Umar bin Khattab keur salat. Di makom kenana diburian makom Abu Bakar Siddiq di jero Masjid Nabawi nyaeta di Raudhah. Di jero Masjid Madinah Nabawi aya 3 makom Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Cuma 3 makam. Nu can jarah sing nasib bisa dari itu. Amin kabeh. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah. 12 tahun jadi khalifah. Can pernah aya perayaan muludan besar-besaran. Wafat Utsman bin Affan di tahun 35 Hijriah. Tragedi lebih mengenaskan. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah, membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Dipotong kedua tangan, kedua kaki, lalu dipencit Utsman bin Affan di makom kenana di luar Masjid Nabawi nyaeta di pemakaman Baqi. Jadi aya makam Baqi di depan Masjid Nabawi belah kenca. Eta makamna dirinya dibake terdiri dari 10.000 makam. Itu mayoritas para sahabat Nabi, Ansor dan Muhajirin, bahkan termasuk keluarga besar Nabi dirinya makamna. Istri Nabi dirinya makamna, Siti Aisyah. Putri Nabi tercinta makamna dirinya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Cucu Nabi hiji dirinya, Sayyidina Hasan dibake. Lamun Sayyidina Husain makomna 2 menurut satu riwayat, hiji di Irak Karbala, nu kadua di Mesir Kairo. Lamun di Irak eta badanna, lamun di Mesir kepalana, sebab pernah dipenggal Sayyidina Husain. Ya Allah, aya makom-makomna dibake. Eta Sayyidina Utsman dirinya di luar Masjid Nabawi. Wafat Utsman bin Affan dari can aya perayaan muludan. Naik Sayyidina Ali karramallahu wajha 5 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan. Sayyidina Ali kabur wafat sabab dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah 1 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan. Sayyidina Hasan wafat diracun ku lawan politikna. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can aya perayaan muludan. Iraha ayana perayaan muludan sabada perang salib kahiji. Naon perang salib teh? Tentara Inggris memarawa senjata, mararake kongkorong salib, datang ke Palestina, ngabantai umat Islam, ngerebut Baitul Muqaddas. 70.000 umat Islam anu dibantai di Palestina. Lemah Islam eleh, Baitul Muqaddas dikuasai ku Kristen Inggris.
anu harirup umat Islam kabur nyelamatkeun diri anu ka Yaman, ka Mesir, ka Turki, ka Damsyik, Syria, anu ka Irak da sieun dibantai. Terjadi pembantaian setiap hari. Lemah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun beres perang lemah. Muncullah ulama ahli sufi bernama Imam Sirri As-Siddi, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, lahir di Irak Utara, kampung Kufah. Pikiran brilian, cerdas. Cik Imam Sirri eueuh deui carana jaga bangkitkeun jihad umat Islam kudu dibacakeun maulid Nabi, dibacakeun kelahiran Nabi, dibacakeun sejarah perjuangan Nabi, pikeun ngabakar semangat umat Islam. Ngan Imam Sirri bingung. Lamun ribuan Islam datang muludan dana nanti mana? Mulai Imam Sirri mikirkeun biaya yang nyuguhan. Harita susah nyiaran biaya. Sabab biaya can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina? Kumaha ieu atuh mengkolna. Pan dibawa kana ilmu sejarah, kana mata limpatna. Nya atuh muludan aya bawaeun atuh sejarahna heula bawa. Ulangan ramena wungkul. Ya babalik muludan isu kumaha rame. Siapa teu hadir rame. Lebih dibahas ku kiai naon apa kana mah rame. Mata peningkatan aman teh. Kudu aya peningkatan, bener teh? So, dan bae teman balik-balik ke kegiatan tenan. Ada oge aing ame teh beres ieu ceramah. Bo. Mikirkeun biaya. Pada ge syariat teh jauh ti biaya bisa kikian bener teh? Jujur urang mah teu mutapek di dunia mah butuh doa. Duit. Ai leungeun kieu doa, ai duit mah kieu. Ieu teh gaul urang ieu. Tanya yang gampang ngejebak awewe mah bikang mah. Bikang mah kitu pikiranna teu di imah teu di pangajian dina huluna teh kan duit mah. Sekali-kali mikirkeun doa. Urang mah jujur iman di dunia teu munafik butuh doa. Oh kudu latihan heula. Tong munafik sia asep ieu mah di dunia tinggal di materi dunia mah bener. Allah ngawajibkeun umat Islam awewe nutupan aurat, make tiung, make busana muslimah, nu dipake ku ceuk bulan menang nyeun sorangan, nu nyeuna batur, geuning dipake ku ibu, dibeli make. Berarti wajib nyangan duit jang bekal ibadah. Bukan disebut gratis ayeuna. Ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Ad-dunya bil-fulus. Wa ma bil-fulus mampus. Ad-dunya bil-fulus lulus. Air gratis teh. Tahu gratis. Tapi kan ngahujan di WC umum mayar di terminal mayar teh. Sabaraha? Nah, berarti sepakat ayeuna mah harga modal sadulia 2.000. Atau yang pernah di WC umum terminal tuh, Pandeglang teu mayar. Diundak kudu jaga. Wajib pelit apa dulu? Aing teu geus gitu. Kunaon ka? Bayar Ci. Men leos bae. Oh, pada intinya we sia di dinya. Sabaraha? 2.000 Ci. Tah, 5.000. Kembalian. Ya Allah receh Ci, aing ngisi deui ka jero. Daripada lapor duit aing. Lumayan 3.000 ge. Ngeujeun deui 2 menit. Geus 2 menit aing kaluar deui. Lumayan, 1.000 ge lumayan. Oh receh Ci, kena hitutkeun pret 1.000. Aya model kitu eta pamulangan modal kena hitut. Jadi urangna butuh leungeun deuleu. Butuh Tuh itu dulu latihan bae. Doa butuh duit. Butuh bener.
Atau gula jauh-jauh di Cikampek kan di Karawang daripada cicing di imah lihat hulu mikiran loba hulang hutang apa sih mitah kai kalau ke pagi sih ngain mitah loba hutang nyawa di mana aing loba hutang nunang baik mobil di alhamdulillah 4 tahun deui hutang hulang mending ini kasih solong tengah sugan dia mah balik menang doa lebih kang pusing aing bikang engke bubar ngaji ibu bapak balik mawa ilmu kula balik mawa amal astagfirullah at mabijaya tangan nasi mitah aing itu mah hutang ka aing mitah iya mitah alhamdulillah mawa artinya ada orang butuh duit betul guys pakai bang mana lah kan ya iyalah dengekeun zaman aya namun teu duit mah lancar maaf dengekeun koruptor di Cina beunang ditewak digantung nepi ka pae koruptor di Indonesia beunang ditewak digantung sidangna nepi ka teu putus-putus duit koruptor di Arab Saudi beunang ditewak dipotong leungeunna koruptor di Indonesia beunang ditewak dipotong masa tahananna kuduna 6 tahun jadi 1 tahun duit gesit si rumah tangga aja si maaf sok salah tegap le duit mah nyengsol ka sumut kadeu ari dijem-dijemna ye dijem carewek ka salaki kabeh ye tapi tadi laporan aja ada jadi cerai dia pembalaran dulu ibu-ibu nah tolong carikan celakina kena loba duit mah bener gak? Berarti asli atau berita? Kita dulu kan mata berita nanti begitu kan sorry dari mah dunia butuh duit yang bakal riba mau boga masjid mewah lamun teu make duit bener? Syariat orang yang penting hakikat orang minta tolong ke Allah ngadua sekadar ikhtiar tapi hasil jenteuna pasrahkeun ka Gusti Allah jadi niatan urang milari rezeki yang bakal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali Imam Sirri bingung lamun sedang diayakeun muludan bari jamaah loba ribuan di mana ieu dukuhan mere nyatuna ieu ayeuna Imam Sirri nyeun fatwa kumaha fatwa Imam Sirri sing sajelema umat Islam nu ngayakeun muludan terus nepi ka korban harta tenaga pikiran pikeun muludan maka eta jelema nu berkorban jeung muludan bakal menang taman-taman surgana Allah. Muridna nanya, ya Syekh naon argumentasina jelema nu ngayakeun muludan menang taman surga? Dijawab ku Imam Sirri li annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam ngayakeun muludan rela ngorbankeun harta, tenaga, pikiran angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun teu make rasa cinta moal daek berkorban, bener? Inilah rasa cinta. Nyampe eta fatwa ka hiji raja nu aya di Irbil teh di Irak. Ngaran eta raja Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Bakhtikin. Maka musyawarah Imam Sirri tujuan naon ngayakeun perayaan Maulid hayang ngabangkitkeun semangat Islam supaya mampu ngabut Baitul Muqaddas. Pertama kali perayaan muludan diayakeun tujuanna hiji hayang ngabut Baitul Muqaddas. Cek eta raja cocok ayakeun mau diayakeun biayana di mana? Jangan nyuguhan dahar nu jamaah halaladir pasti ribuan. Cek eta raja ulah sieun kaulah nu tanggung jawab. Sakali gebragan muludan di Irbil eta raja Abi Sa'id mencit ontana 500 unta.
mencit domba na 5.000 domba tetanggung batur muludan mencit ontak 500 urang borobo ontak lagi eueuh kan urang boga kotok ieu bisa munikeun keur kapake ku panitia na canggih beunang bahkan anu neuleuh panitia mau proposal aya jemaah aya jelema anu nutupkeun pantok minta ka anak tutupkeun pantok jika anak kuno sih itu panitia muludan panitia di Solong pasti minta angganan cicing saya diharap lamun nanya ke emak beja gencang balik anaknya jadi satpam hareupeun pantok panitia datang assalamualaikum cek Maya ya budak leutik jujur tuh bisa bohong budak ngaguak cek emak ge can balik panitia kaget cek emak iraha cek biar berarti Maya ayah diburi ku panitia disusul ka buri ayah inuna keur nyamuni dina deket kompor gas cek panitia oh anu tahu lah da ibu-ibu hudang langsung bari ngodok kantong maksakeun pokona aing nyumbang daripada aing diciriang di dieu ku masyarakat tulis tah aing nyumbang muludan tah umumkeun jumaah 5.000 apa dulu yang dicepet logo itu ya Allah ya Rabbana yang Islam menehese berjiwa mau maju-maju Islam lah mau mati Islam tuh mampu pelit bae bener tuh gaya istilah jadi sangsara jelema mampu sugi pek sodako ente justru datang ke sangsaraan jelema mampu gara-gara korek gara-gara kulit ayo orang undang ceng ulang ngobrol di ceng mah coba pemudana ulang cicing gara panitiana tolong dibantu ya pula geus maserak ieu pula ceramah kudu anu hidang panitia kadinya pemuda sok diringkeun budak menikena diburi bae daripada ngadon ngobrol atau aing ceramah kieu dong di TK bae nya geus mun aing hadir cicingnya tong ngobrolnya cicing engke lamun ngobrol bae ku si kakak sedih karungan mun ka dieu cicingnya persis indungna kita sit down please pokok aja di kamar tadi eta gitu tadi aku main gue ya Allah maka terjadilah perayaan Maulid Nabi besar-besaran Islam mulai bangkit di Irak ternyata lain di Irak baik aya nu hayang niru di mana Damsyik Syriah muncullah ulama-ulama Islam ulama besar termasuk panglima perang Damsyik bernama Syekh Nuruddin Zanki buka ide hayang-hayang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tujuanana pikeun ngabangkitkeun umat Islam dar diayakeun nyambung ka Mesir 7 penting ngayakeun muludan di Mesir saha panitiana panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi diayakeun di Mesir 7 penting ayakeun naon ngumpul setiap malam membacakan burdah sholawat sehingga muncullah ulama ahli burdah ulama ahli tarikh ulama ahli sholawat di antaranya adalah yang muncul Syekh Ja'far Al-Barjanji tapi ke kalangan anak tapi ke Indonesia benar ayat kita berjanji ayat biasa aku ibu sok dibaca lamun rutinan mingguan abdaliul ibla bismillahil aliyah eta ayatnya ya Allah da baheula mah asal nginangeun rame berjanji teh tiap malam Jumaah baheula mah bari masjid teh lain kieu baheula mah doang bale rombeng tina bilik tina ruyuk lantaina ge lain keramik granit baheula mah ulah leutik inget baheula naon talumpuh naon awi nu dibelah teh lantaina palumpuh amben naon amben eta nu kitu boro-boro aya karpet sajadah eueuh baheula mah sujud kana amben kana awi nu dibelahan itu tarang kana amben pernah aing salat maghrib kiai eta guru aing imaman kunaon dia sujud kebel-kebel teh suan 3.000 meta tasbihna kula hudang keur ose-osehan eta kiai
da kumis ngelap atau kumis boncong ngelap karena belahan amber tak ari asup logor diangkat ngait nu ngait teh hiji tapi kaduan kenu kadudut beungeut kun ngapengeh-pengeh amber da telas ari teh tega sujud yang diberi nyuruh ka hareup ngabantuan ngabengehkeun awi heula karak lepas dengan bunga eta kiai kumisna lepas dina kejepit amben begitu udang diuk Allahu Akbar nuhun ceng cek kiai teu sadar eta kiai keur salat mun bawa ku bunga eta atuh kula ge menan ngajawab bari sujud sami-sami oh atuh aing salat dari musyawarah eta kacau atuh baheula mah dindingna lain tembok awi biliknya bilik geus deklok bari panggung baheula mah handapna kulah inget eta dicakan ku lentera daweuh listrik baheula deklok bilik teh pake pasaren-seren dari sholat pernah ke sholat maghrib dari baik aki-aki deket bilik kaseret baik gua mas gua jebul kakulah atuh bubar nu sholat nulungan aki-aki teh leuh tah kejem naik baheula memakan korban deugel budak baheula ge da reugel aki-aki sujud ke sujud pan baheula mah kolot aki-aki lamun sholat kamu sholat maaf sok ngebuka kolor heula di luar ciri saya tak kolor dibuka gantungkeun na betul dan kunaon da dibuka kotor atuh kotor tong dipake atuh pan jadi teu make calana kakak ketika sujud atau deugel naik baheula nyokot para kolkol akhirnya sujud diganjel pada kolkol begitu diuk diadu antara panakol kolkol jeung panakol beduk ih amit-amit bener tapi aneh semangat ibadahna lebih bagus baheula daripada ayeuna barudak bener masjid pinuh ku budak baheula mah maaf pinuh ku barudak mu salat reod oge jangan ku lentera speaker aya bae speaker aya geus gepeng gantungkeun ka kaon angkat satru mana naon aki simpak nu dicas teh nu hideung aki mikna ge nu ki lain speaker salon baheula mah buleud leutik dibungkus ku lawon dibeungkeun ku karet dikabaseuh dina lawon teh atuh berbagai macam dejikong tertampung dulu tapi rame musola bener budak ngarendong di musola baheula mah kitu sehingga lamun ngendong di musola diizinan ku ustaz subuh milu berjamaah hampir setiap waktu sholat urang baheula keur leutik milu berjamaah aya nama istilah aku ka budak ngora masjid loba nu pikun ngora-ngora budak ayeuna umur 18 tahun geus pikun geus teu nyopat to masjid-masjid acan di Karawang ieu mah aya dia atau buku video mimiti nah nona ban baralik atau sok aya baralik mah aya sok atuh sok nuan saya teh aya nya nang teu we cangkeun di na kursi sok aya kursi teu kosong kalinya keur geus budak eta sok dieu ka dieu sok atuh itu budak ketinggalan ban kaki lo kalau sok saya baik milu ngambil kabeh tinggalkan yang sorangan dia tinggalkan tega kamu sampai rela meninggalkan aku sebenarnya aku masih rindu loh kurang mini mainun kan gitu kamu bo baheula semangat ibadahna lebih kompak barudak atuh ti memang geus asal geus araridit kamu sholat baheula benar? Kamu malam Jumaah mushola bari reot hadeuteun kudu tawasul hadeuteun kudu maca naon berjanji baheula mah kitu kamu mahlul kiam bari mushola reot oge ih kadenge dina speaker ya Nabi salam alaika kadenge ka mana-mana
lamun ngalengkah ka mana-mana baheula bari can aya listrik jalan poe tapi teu keung teu naon sababna imah panggung sederhana tiap malam Jumaah kadenge anu maca Yasin maca tabarok anu sholawat anu dzikir kadenge ayeuna imah geus pacang-cang pagede-gede pamewah-mewah maaf tiap malam Jumaah geus teu ngadenge suara Yasin aja bener kan nu kadenge salat juri bae aya mah imah baragus atau malam Jumaah siap teh maghrib sampai ka isya aeling ka Allah imah salat juri nu kadenge sore ketika isuk kata imah belah itu blang plakung tung imah belah itu lain deui Indonesian Idol RCTI wah sampai aing latihan eta imah belah itu akademi sama sami wae latihan musala masjid mewah tapi malam Jumaah teu kadenge marhaba masjidnya mah mewah miliaran malam Jumaah tiluan bae aki-aki metik tanpa gigi paduan suara tiluan daripada sepi di masjid eueuh marhaba eta aki-aki maksakeun marhaba berjanji ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika hiji nu aktif nu hiji molor bari rande nu hiji batuk bikin vokal ya Nabi salam riweuh masjid miliaran malam Jumat aki-aki tiluan ya Nabi salam alaika sepi aja terpikir imah tatangga masjid nyaho aki-aki keur marhaba hayo nyetel kaset aya lagu-lagu Sunda kadenge ka masjid ku aki-aki anu keur marhaba ya aki-aki aya lagu Sunda mengerti jadi dia aki-aki langsung eureun marhaban teu disangkana kita eureun bener geus nepi ka dieu atuh ditutupkeun bari janjina ku aja carita cinta nu urang segeruk aki-aki marewe da inget ka pamajikan geus paraeh kabeh kaki dulu berapa aki-aki lalu patah atau masjid jadi kosong jika kaler kulon wetan moal nyaram sing haruleng aki-aki di jalan ini bener kemana dia lupa geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain-laina lain ulah jeung aing ge ieu medina tong di innalillahi baheula mah imah gerareot sederhana